الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Anu paling bahaya dari harta urang, nang urang, kemudian maot pamajikan, atau urang nu maot, atau anak nu maot, dikekeuh ku urang, maot bapakna teu diparoid ku anak-anakna, dikekeuh samarukna bakal kumaha, moal kebal modar sia, harta bakal jadi orai, dilegegan sia ku orai. Perang sana. Ya Karim, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Bapana maot dicekelan bae kuno kolotna, adina hararese, komo si bungsu mah ieu teh kumaha? Ngan sakadar bisa ngomong we ka nu panengah teh. Cek nu panengah, aing mah lain anakna, ja anakna mah tuh nu cikal jeung bungsu, aing mah sasemperan. Mana urang gitu aing teh diajak-ajak ke ieu kolot. Tinggal nu bungsu bingung ka dieu bingung surat dibawa ku nu kolot kabeh. Bebeja ieu urang paroid ceknya teh. Ke pajar ribut urang di paroid mah. Lain pajar ribut ieu kami bagianna lah ulah loba omong sia. Modar sia dilegleg kumaku orang sujaul akros sia. Gara modar sia. Ya Allah ya Rabb. Ngaot pamajikan kuduna diparoid dikekeuh bae ku nya anak kajeun antepkeun geura modar sia ujianna dihapit ku kuburan kerakak akan tah sujaul akro cih emang kumaha kitu berat amat sih ku harta berat amat tah ieu sahabat muhajirin teh ulah berat ku harta ulah berat ku bapa ulah berat ku dulur ulah berat ku anak ulah berat ku pajikan sapira pamajikan huahe nyapatan moal di akhirat urang ngaju dilojokeun ku pamajikan. Masya Allah pamajikan mah kudu ngaladen urang lain haju urang huahehe ka pamajikan di akhirat cilaka sia. Masya Allah Karim. Udah berat ku pamajikan. Ulah ieu teh ayat lain sambarang. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad. In kana abaukum mun aya bapa-bapa maraneh kabeh wa abnaukum anak-anak aranjeun ikhwanukum dulur anjeun azwajukum majikan pawajikan maraneh kabeh saudarakum raya maraneh kabeh amaluk harta-harta anu mana diusahakeun tijaratun perdagangan anu mana rarempan kana teu payu sakinu ibah anu kumaha dipake kasuga ahaba ilaikum leuwih dipake karesepkum maraneh kabeh tibatan Allah Rasul jeung perang fisabilillah. Awas cak Gusti Allah patarabasu tangguh tungguan moal kebal deui eta bahasa geus pohar aja saya teh bahasa ngancam ngaran bahasa ngancam lamun bade leuwih resep ka bapa batan Allah Rasul jeung perang tungguan lamun mana resep ka anak batan Allah Rasul jeung jihad fisabilillah tungguan lamun mana resep ka dulur batan Allah Rasul jeung jihad tungguan awas ya lawan mana resep ke pamajikan batan Allah Rasul jeung jihad tungguan lawan mana resep ke organisasi ke baraya-baraya perkumpulan anu mana berat tinggalkeun anak batan Allah Rasul jeung jihad tungguan cek Gusti Allah resep kana harta anu kekeueuh ku maneh nang usaha maneh rasa maneh nu maneh pada manu aing sia teh harta teh ku aing kocorkeun anak haju ku sia dipake ka resep ku sia datang ka ku maneh mung ditinggalkeun ka Madinah tungguan sakedeung deui kitu kene imah jeung perdagangan maneh resep ninggalkeun imah jeung perdagangan tungguan cak kitu fatarabasu eta ancaman diancam awas di dunia keneh cek Gusti Allah sia terjadilah peperangan paeh kabeh nu kamari kita hijrah haju manehanana embung anu can iman mah komo kemudian perang Badar selesai perang Badar parah kabeh akan tah imah nu kumaneh dipake ka kadeudeuh karesep ledeg katuh sia ta perdagangan sia
anu kamari sia meninggalkeun teh modar sia takwari hayo sia ladang sia tah anu kamari meninggalkeun anak sia nu kamari kumaha pake kakeukeut ka resep jasa paeh sia ceurik tinggal ceurik deuk kumaha deui Masya Allah kurang kumaha Allah fatarabbasu cak Allah tungguan hatta yatiyallahu bi amri sehingga Allah ngadatangkeun ka perintah Allah awal kebal deui di dunia keneh bakal disiksa mau jaga di akhirat gambaran urang kuari ulah pati deudeuh teuing kana dunia aya teh sapagodos mah jeung urang ulah deudeuh teuing ka bapa aya teh sapagodos mah ka emak ka anak ka dulur ka pamajikan teh sapagodos mah ulah jauh-jauh perang baheula di Madinah kudu ditinggalkeun ti Mekah ka Madinah ieu mah urang di imah bae di imah waria mandi orang jam genep beres orang pakai baju pamajikan kade ke mana kak haji kak jai ngaji mah orang unggal minggu iya mah tuh kawa orang kan hajat kak hajat namun kakak deudeuh kakula anter kula iya mah kakak mah nganter kula bae iya mah geus ngaji mah jauh unggal minggu diuk biasa laki nak kumaha neng lamun jeung anak bae ih kak lah tuh ngaranna ge jeung anak pan ke ditu bakal ditanyakeun ka hajina ka mana tah kan kula embung ngajawabannya ka haji bocak di ditu teh menyana mah ngaji ka Cilongok tak embung kula ngadenge kos kitu atuh lah minggu ieu mah ka ditu bae yuk urang hajatan anu hajat tuh gitu puyang da salakina puyang gitu pertimbangannya nata berat ka mana tah ya nata hah berat ka mana tah kena ayat ieu sia kul bejakeun ka haji ya Allah ya Rabb in kana azwajukum lamun pabajikan maneh abalawih bika keresebatan Allah Rasul jeung gaji ya teh gaji tah patarabbasu hai haji tungguan sia sakedeung deui disiksa sia Masya Allah atuh geus urang hajat lah urang hajatan hajat bae saya tah berarti kan berat ka pamajikan Allah kan ditinggalkeun dadah Allah sada jeung kitu tah dadah Rasul hampura tolol sih ayo urang Masya Allah kari kak minggu dek ngaji emang kak minggu ieu rame nu balanja kak heran gua lagi minggu kemarin ge rame minggu ieu mah coba bae ge coba kakak ulah ngaji ge rame jasa Masya Allah eta nu balanja ka resep jasa poe minggu mah ye bener oge nya tah bener kak mendingan ge lah ngaji mah atuh ge 2 minggu dagang ke saminggu ngaji kitu bae ka bagi-bagi kak nah diatur urang ku pamajikan jurig berarti eta ye lain ge lah ka dunia ieu nu aya ge jamal kadahar geus lah urang tutup we urang ngaji bae geus ka ditu lah sapira urang dunia kajeun batur nu ramena kajeun batur kena sugih kan urang mah jamal bayaki kalah geus kapan ngeunaheun kana hate tiis ya Allah ya pamajikan ieu mah bener bidadari sia mah ya Allah ieu lain pan ka ngaji bae hasilan ka ngaji mah ka puyeng nya beak pan ongkos ka bandingan ngawarung bae ka lah geus tah majikan kos kieu wajar dicandung tah siapa kos laku sia pertimbangan terserah tak dikembalikan ke masing-masing berat ke dunia apa berat ke akhirat lamun berat ke dunia diancam gugus ya Allah berat ke dagangan batan Allah Rasul jeung perang macan kuari mah ieu mah baheula jihad teu ngaji baheulana Masya Allah kan berat ku pamajikan batan Allah Rasul jeung ngaji patarabbasu awas
beratku dagangan lain teh hayang cenah ngaji ka Cilongok teh poe Minggu teh aduh kiai loba pertimbangan teh kudu ngomong di hareupeun aing ye tolol ditelus ya ku aing aduh atuh ngomongna teh ulah di hareupeun aing geus kitu mah ieu mah aya aduh lain teh hayang cenah kiai ngaji ka dieu batur-batur kula geus ngaraji kan ieu kun aduh cenah ku sibuk jasa ya poe Minggu ieu dijejak ku aing sih lah aja nama gelut orang didinya pak aja aing eleh pandai Masya Allah awas gambaran-gambaran anak kade lantaran aya setan cekangjing Nabi teh tilu cicing didinya Masya Allah kan setan nganasehatan bahasana ge kieu cek setan teh in hajarna tukotona abaana wa abaana wa abnaana cek setan ulah kudu hijrah maneh lantaran lamun hijrah kapan berarti pegat jeung bapa masa sih kudu pepegatan jeung bapa masa sih kudu pepegatan jeung anak setan terus we nganasehatan ka urang tuh belah dieuna ulah ngaji masa sih kudu ngaji atuh dagang ambruk ngaji mah ye atuh badingan lah atuh ngaji ye komo urang ngora keneh nu geus aya ge ilmu can kapake Masya Allah setan nganasehatan pohara jasa geus mendingan make nu aya bae heulanan daripada kunclang-konclong ka Cilongok lah mendingan geus bae ngamalkeun bejakeun malah makan nu sejen sia ngararaji bae ngamal ieu aing tuturkeun ku sia ye atuh teh kudu hayu bae ngaji mah penting pengamalanana aduh eta setan leuwih ti MZ ya Allah ya Karim Masya Allah tapi ketika para sahabat benta mata haten iya Karim horenganan setan ieu nu ngahalangan majar teh ulah ninggalkeun bapa padahal mah ideologi bapa teh geus lain deui aing mah kapan pangeran Allah Rasulna Muhammad ja bapa aing mah kafir masa sih kudu engkeuyan anu beda agama teu bisa lawan ku aing setan sia tolol sia setan kajian teuing anak darah daging aing nyana teh iman ke Allah jeung Muhammad berarti beda sia jeung aing sia-sia di tempateunana di akhirat sia neraka aing mah surga geus di akhirat bakal berbeda di dunia ada ge pasti beda hayang aing ekan para sahabat tu beuleud kanyahoan ku setan waduh cek setan bohara amat setan datang deui atuh masalah sih dek hijrah mah ngan tetep kudu toleransi itu bapak kan tetep bapak geus kieu atuh kalimah dek ka Madinah mah ka Madinah ke ka Mekah deui ka Madinah mah ka Madinah ke ka Mekah deui pan aya bapak aya anak aya dulur aya pamajikan saha nu nyaho engke di akhir maneh ku sebab loba ka Mekah deui engke maneh bisa asup kafir deui teu kudu dituturkeun Muhammad mah tah setan teh kos kitu setan Masya Allah Karim ih setan mah aneh teh kieu lamun urang hudang dipeuting ieu nya haju maca Quran tah eta teh ku setan teh urang teh digoda awas aya setan pupunyana setan aya setan aya pocong pupunyana teh tolol teh coba urang kakarek menang 2 ayat heueuh nya tuh sia-sieun kan ye kumaha lamun aya pocong anu rerewigan sieun sia ye atuh bakal sedih sia geus mendingan geus anu sadaqallah deh kita nenkan karukan encan ka kamar nyekel remote nah nyekel TV terus tek mending ieu kayak kubu merayu setan dah supaya setan lawan geus sia geus atuh rame kan tuh nah jadi kumaha mun aya pocong-pocong ieu moal pocong moal aya tah tadi makan punya na dipocong-pocong
tuh kan dikunti-kunti anak orang sih sodaqallahul adzim. Tapi ketika orang nonton TV mah make remote dihula-hula nya terus bae terus datang ka subuh ge masalah caknya masalah teh beus setan setan malaya geus ulah sieun aing ke kalang dada sia sial teh setan kok gitu setan mah tolong ge coba ge urang lamun ziarah ka kuburan ila hadratin nabil al-fatih mulai setan sok aya kana di dieu ge ye kabari ge padahal mah urang teu ngadenge teu naon kamari ge aya nu mage pocong di dieu ruak gerwig segala rupa geus ulah kebal-kebal ulah geus kulhu hiji bae ulah tilu-tilu dipercepet lah geus doa siap bahaya sia kaburu aya ge kaburu aya tah tapi lamun urang zarah kadinya nah eta emang gen nomor pakong mah aya di dinya sakna ge hayu gara-gara ku sia teh sok hadiah anu panjang gara-gara ke para rimbul ge baheula ge keur zaman wah we haji pengen dimenangan sok gara-gara hayu terus ge aya ge tah bangkong tuh bangkong kan dua tuh anakna jeung mana tah eta ku sia sebagai terkak eta nu gede hiji nu leutik hiji bangkong sukuna sabaraha coba ya opat nah nu gede nu leutik hitung ku sia pendalapan tah tah bangkong naon tah isarahna tah kebal kan di kuburan ku wani tolol deh coba setan mah kos kitu tah urang ngaji beta ngaji di dieu teh geus neuleun jem bae cik kieu anggar teh eta setan eta cek ngana aing teu nyaho meureunna goblok jasa ya Allah setan eta kos kitu geus bandingan rantai habak tah setan nah berat ka materi berat ka pamajikan berat ka imah nah ieu batan Allah Rasul jeung jihad patarabas tungguan hatta yati Allahu bi amri ancaman ti Gusti Allah ulah di akhirat di dunia bakal cilaka sia janu aing cak Allah kunaon ngasingkeun aing kunaon jilidkeun aing kunaon anti ka Rasul aing kunaon ku aing kita jihad perang sabilillah ngaluhurkeun agama aing sia ang-angan jah sia sadaya teu perang ge paeh ku aing dipaehan sia berangkat sia paeh sahabat mabenta mata hatena berangkat nyusul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anu di Mekah wallahu la yahdil qaumal fasikin. Gusti Allah maludukeun ka kaum anu pararasek jelema anu teu nuturkeun Allah khurujan fatila pada tiga nama pasek. Nah, ieu ku Gusti Allah moal diberi hidayah. Anak teh diberi hidayah cilaka anak cilaka ulah di akhirat di dunia keneh bakal disiksa ku Gusti Allah naudzubillah min zalik mun di diri urang masih keneh berat ka dunia kurang cinta ka Allah mulai tafakuran namun di diri urang masih keneh berat ka urusan rumah tangga imah jeung sajabana ngelekeun ka cinta urang ka Kangjeng Nabi urang tafakuran coba aya naon di diri urang ketika ulah-ulah kita perang kita ngaji bae kita ngaluhurkeun syiar agama maulidan rajaban jeung berbagai-bagai syiar komo ngaji mah kok leuwih resep kana dagang leuwih resep kana pamajikan ibah kendaraan tafakuran aya naon sih di diri urang sedengkeun moal ngarasakeun kanikmatan ibadah lamun urang can pol cinta ka Allah ka Rasul lamun geus pol ka Allah jeung ka Rasulna kakarak aya karasa zaukun nafsi merasakan nikmatna jeung lazatna ibadah kembali ka diri urang resepan ka mana sih antara dunia jeung akhirat resepan mana sih antara materi jeung Allah resepan mana sih antara kehidupan dunia jeung Kangjeng Rasul resepan mana sih sehingga urang bergerak kadele gerak urang ieu urang nu mantak ngaji berarti resep ka Allah ninggalkeun imah ninggalkeun perusahaan ninggalkeun pamajikan ninggalkeun anak malah dititip-titip tah beusi di urusan tah beusi kakar kalau ngaji aing mah berarti kan berat ka Allah teh kos kitu teh berat ka Kangjeng Rasul nah eta teh caroplok teh dosa-dosa di jalan teh masyaallah datang ke majelis teh geus eueuh dosaan hampang luar biasa ya Allah ya Rabb ketika orang balik deui narempel di teh dosa
nyangkut deh sakumaha besi persani. Nah jadi tigrak-gerak etalah bakal kajahoan guys. Jelema ngaji ninggalkan segala rupa ieu bentuk perjuangan. Jelema salat berarti kan ninggalkan perjuangan ninggalkan segala rupa. Jelema ngabangun berarti kan keresep ka Allah dan lain-lain sebagainya. Tina gerak-gerak eta aya pagawean jeung tingkah kanyahoan borok ku Allah ku urang kan kabaca. Beuh ngaji eta macan orang pere ngajina. Hebat amat unggal minggu. Beuh wal ngaji kok getol amat. Naon atuh jadi gendengan bae. Oh. Kaharti atuh ai kos kieu mah. Gitulah tergantung masing-masing terserah sebab anu ngalaksanakeun masing-masing anu boga maksud masing-masing anu bakal ngaganjarna Allah benerkeun ku urang lempengkeun ku urang ka Allah kitu. Iblis datang ke jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis. Nyana datang tiba heula terus datang ke zaman Kangjeng Nabi urang. Nyana datang ke Abu Jahal, nyana datang ke Abu Lahab, nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron, boga kibir di jeron, boga ria di jeron, dikembangkeun ku iblis. Datang iblis Jahal naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah. Pangeran urang deuk dikamanakeun sakitu geledena Uza Manat mun haju ente Jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah aja Muhammad ai pangeran urang deuk dikamanakeun ieu tepan lain sambarangan pangeran ge ulah sageunana kitu ka Muhammad kuari mah kieu bae bener eta pangeran Allah teh pangeran bener tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah. Saha cek Abu Jahal teh eta pangeran jin setan eta pangeran. Oh cek Abu Jahal sok macem-macem aja siapa sok aja iman bae ulah kitu cek setan ya dengekeun asupkeun ke jero hate anjeun Jahal bejakeun ka anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos sekarang itu tah eta nangieun Allah seluruh hewan aya di kebon di leuweung di laut eta ngaranna buatan Allah ajo aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kene eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah ua teh eta badangieun iblis sia da ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nangieun iblis berbagai kagorengan tah eta meunangieun iblis. Model kumaha cek Abu Jahal model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong ting ting tong tang ting tong gambang ngaranna tah eta teh nangieun iblis bejakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan duanana blak-blik tung naon sia eta ngaranna kendak tah eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis. Nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jawa sok ngadengekeun
tak eta bejakeun buatan iblis geus kitu tah. Nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sok teh jauh bae aya ge jauh di hati sia lah sia isin no ga bejakeun tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun mangsa persururan-sururan nusok ditiup teh aduh diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nusok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus tidak ilit angel tah mah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis nu kos itu buat iblis jaipongan buat itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho ta bangsa nu koskar itu ta buatan iblis tah lamun salat puasa zakat eta nang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig dah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ya tah urang jadi nyaho pan ngaji tafsir bener teh nah bener teh anu sok kadinya saha kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongko asup ongko aya di dieu ge nu sok asup kadinya nyaho geus aing hulu-huluna tadi geus sasalaman jeung aing lah nyaho bae pokona mah potongan gitu potongan nelayan kajen gua sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye ieu oh ieu nelayan ye ya atusan nelayan potongan buukna gitu lain deui nu sok nelayan pokona mah tina cukuranna ge geus kadeuleu orang deui katempo atuh jelema mah geus pokona moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si hayang nyaho mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sol make sorban jero sia gege kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya mah pokona aya bae aju kadinya mayar pokona mah sia mau duit bae ka ditu nelayan bakal kapan emang gaya nyaho tuh aing pemain sarua bae tah dibejakeun teh ku iblis oh atuh aing kitu mah iya teh jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil ta eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad ta eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeranna ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu ngajung ke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese
lamun tiama aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geueun eta munajat ke pangeran setan belikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikan kumisa biasanya aku bisa getilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan cobotan si acak nu kumisan teh hati gitulah sehat-setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah lu janggot itu geus teu diurus buuk teu diurus sererawigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumisna teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan geus si aya engke di lembur eta utusan setan tanya aju bae panjana kela nginget menya tutupan di mana ujang di mana abdi di bojong di mana di dinya pengkolan itu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela senget aya naon manggil kula ulah teh keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon ieu urang bojong minta tulung kunaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sia setan lu goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi tah bokos kitu mah tuh ditikep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make seunut ceng bojong aya carana bisa dibeuleum imahna bisa dibeuleum perusahaanna bisa dibeuleum teh dibeuleum semangatna kumaha ujang deuk meulina bae mahal atuh dibeuleum kabeh ujianana ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejes kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ke Gunung Kencana nya sial jasa juring takos gitu ceng oh di kumana ye hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas ka ditu ka Gunung Kawi puas tau gak dek ngamonyet dek ngaorai dek ngabedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusanana di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah ujang mundek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ge ti pangeran setan-setan keneh teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dinya diteureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh
ja utusan Gusti Allah Pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae. Oh gitu ya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh ieu horegan ayat Gusti Allah nu agung kapagi nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum zanadiqah ka kaum zindik anu manehanana nyarita Allah Ta'ala khaliqun nasi wad dawab wal anam wal hayawan. Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning mau kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamanana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah. Jin teh setan teh dijadikeun syarik dijadikeun sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggapna Masya Allah. Jadi ngomongna ge geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran. Geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu rusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah nya dianggap pangeran nangieun Allah makhluk keneh teh tapi ku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia sembah patung ku sia sembah makhluk ku sia nang saha eta jana nyembah ka makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Kitulah anggapan para kafirin naudzubillah min wa khalaqahum nangieun Allah setan ge deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing mah henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk setan teh parentah setan nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mamanitarariis ngeunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek
cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haji eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati ceng ieu kan zaman modern aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan iya geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha dah ulah datang ke ngawarung kos gitu doang ngawarung kos gitu doang mah tuh datang ke irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana ieu loba tatanya naon teu tatanya mah bal beres tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya ka dinya Assalamualaikum salam aja teh kawan mana tuh wajib ya enak tuh kade kalau mendek iya di konsultasi ayo tuh bos ngobrol ya wajib buka imah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko itu teh ka mana yang di mana eta maksudna guguruna sekolah tatanya usaha bae lain imah Haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ieu masyaallah ulah mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup ulah teu asup mun teu asup tah kos kitu teh tah tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lain tersep ya imah kos kitu geus bawa ka ngaji imah ka ditu ieu mah ka Mang Haji bae da guguru kumaha tuh guguru kitu ieu mah dagang bae ieu mah dagang ge jabang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu bantu sia ka dedei kuari halanan malah ka bebejakeun heuh kula ka dedei nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu milu jeung Mang Haji ka mana tuh ka Gunung Kawi deukeut padahal aduh batu sia kita milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh kos kitu syaratnya kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek aja tuh aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh Pak Haji geus aing ge rasulnya aing ge rasul syaitonir rajim geus atuh lah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naing ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing mese paling salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing
setan teh benar keur ngomong jeung setan nu asup ya aya anu langsung ka hate aya nu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentek sing ada basa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu ku acarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah teh cak dina Fatul Muin riba ulah ka make Fatul Muin lah nah jelema susah sih make Fatul Muin lain pada sakanya hoing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di daleuna ulah Fatul Muin mio tad mio tad oh da starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu naon ka beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotaan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mamana kita mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge komo di pangajian heunya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tad je itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye udah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mung atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang geus ka aing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae eta sama ke dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos gitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos gitu mah di bener oge ye teu buka ku sia kitabna pengsong-pengsongkeun habek kitabna geus atuh tah karak anak bae jangan ngarikuk nyana subrut aduh boga mio kadeuleu ku batu meuli Avanza drek-drek teh ditangkap tinggal hulunya na bae dipantok-pantogkeun pokona asal kaluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nangtangan kiai sagala haram-haramkeun teu nyaho ikut bau teh kiai gas tanggung jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu pangeranana teh ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya pangeranan ka setan tuh daun atuh make mangan jangan saya imah teh mangan komis riba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah urang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu
banin wa banatim bil ghairi ilm. Kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijieun gedebul ngabohong. Nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe, eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu. Bodoh. Cek kupertian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah, Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah. Cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah, Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah. Cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah, malaikat anak awewe Gusti Allah. Tarolol jas ngeboh Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah bloon. Yahudi nganggap bahwa Uzair anak lalaki Gusti Allah. Tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awewe Allah. Henteu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Gusti Allah, maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disipatan nu dicaritakeun ku para Yahudi, ku para Nasrani, ku kafir-kafir Arab bahwa bi anna lahu waladan, Allah teh boga anak. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ikut kurang karari itu ngomongna teh Nasara ngajelaskeun bahwa Masih anak Allah. Atuh amun Allah boga anak mah meureunanan atuh kudu boga pamajikan. Kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan ja Gusti Allah malam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, nang Gusti Allah kabeh ieu. Kabari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah. Bumi kabeh nangieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nangieun Gusti Allah. Allah nu lain nang Gusti Allah, makhluk-makhluk kabeh nangieun Gusti Allah. Berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangieun Allah. Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan. Kabeh ge pandang nyeun Allah. Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi, nu mantak badi'us samawati wal ard, nu ngadamel langit, nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah. Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyeun sasaha ge. Urang mah urang kuari neuk nyeun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk alamana ieu teh deuk ala timur, deuk ala Mesir, deuk ala timur tengah, deuk ala Spanyol atau andek ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh dek niru-niru mana, dek niru Arab, dek niru Belanda, dek niru Amerika, dek niru Paris aya gambarna, atau dek niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh. Urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Nu mantak salah satu bukti Allah ingin contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya. Hayu sakalo yaing mah teu kudu make contoh-contoh. Teu kudu make contoh-contoh. Bapana kos kieu, mana kos kieu borosot, anakna lain deui. Akurkeun sadunia aya teu nu model kos kieu jeung moal aya. Bapana hideung, anakna hideung, bapana hideung, mana hideung ai borosot putih. Heran cak bapana mah nya aing hideung, mana hideung ai anak putih. Pasti sia main jeung tatangga. Kajen ku kumaha teu percaya aing. Aya deui bapana putih, anakna putih, pamajikanna putih, aya anakna hideung sia de, kurang curiga bisi anak boga anak hideung sia de. Lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh, nyieun manusia, nyieun langit, nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh. Badi'us samawati wal nangieun Allah berarti kabeh nangieun Allah. Langit serta eusina nangieun Allah, bumi serta eusina nangieun Allah. Berikut setan-setan juri wabah
nangieun Allah eueuh nangieun salian Allah anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan ge teu boga biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru nangieun Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bari eta kos kitu tol jasa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahudu uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek orang Arab wa qalatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai' jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nangieun Gusti Allah Allah uningaeun ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nangieun Allah uningaeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur deuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuhan jam bae lapar sakeuna nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoan kajahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyahoan Gusti Allah anu teh nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat indah ibadah jadi orang dek ngala wudu helat diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ge ngagerakeun Gusti Allah urang dek ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur
ya antri pan ngalawuduna. Iya di imah kalau bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakiteup ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh susuk omong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun sora Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung ieu pake napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap ieu teh oksigen angin teu kadeuleu ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleu ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleu jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus hampura bae Gusti tuh urang rek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunanya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu salat ngawudu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum tahajud Allahu akbar assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK tambah kos kitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku ari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sumut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang tah eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pancek tadi ge wa khalaqa kulla syai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti mah maha gagah moal kasieun
oh abdi diuk di dieu nang Gusti Maha Gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udan sia udah sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi rapih mandi dah manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah deuk tahajud surga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut gitu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk ngingsek tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakubata di tabakur gas kamu salah musalah Allahu Akbar nu pae karena tadi kerberang nyatabrakan pae sok buka pocongna di kaca teh lagi sholat tahajud dia ayana teh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan dari tahajud cepet awat lo bawa omong aya pocong kadeuleu mah encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lu ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh waqalakum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsan aing sieun meureun lawang ditutupan teh henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup diuk aing salat goda aing Gusti moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di ini teu sieun berubah ku jadi kuntilanak bukna geroi gana roba-roba pan setan kakara kos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah indit deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos kitu ge jelema ti tanganterkeun bibina teh apaan sia kada anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumpur itu oh jalan bibi ayo berangkat di atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parangsan aing teu bisa babacaan beneran parang pocong
Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun fuh aya keneh bah can manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing dia yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut tuh aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun fuh di mana jublek keneh bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajublek kene tolol mah dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih kene can ilit kene ja biasana ku ayat kursi ge hiber leuit padieuh henteu datang nyana kadenya cekal beh sial horeng takal kadonong di kapur Masya Allah atuh ieu sakuran ge moal leungit cek nyana katipu aing goreng dek Agustus dikabur apa mal bisa ku babacaan sama kos gitu mal ngajublek bae goblok aing katipu cek kana Lajak du borangan mah sok ku sorangan keneh ku sorangan sabenerna eueuh naon ku sorangan keneh ngajurig-jurig teh padahal eueuh naon borangan teh kos kitu kos kieu jelema de kondangan begitu de kondangan diengkeng ke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca teh kabeca kira-kira bangsa 10 meter ka jalan datang beca mana Pak undangan kayak mana? Oh rame cara dirinya tuh undang. Ayo guys berangkatnya napan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ya mah horenganan oh tadi teh meureun lempah di jero beca pan beca teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ke jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih eta bahkan maksudnya teh maksudnya saling di jero lantaran deuk ka ondangan besi kotor bener bae kotor tadi di jalan teh kakeceretan nu batikna dipake baju putih geus aja sorban dikaluhurkeun gede putih deui beres barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka cek tukang beca pocong kabeca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong lumpatan kabeh cek jana saha pocongna ya pocong tadi make batik cek eta ku pocong salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae jajadikeun jadi mah keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad cenah cekeuna ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dingeunah biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana nah, tadi udah ada 4 letik ya kosek asana kelenger didinya kerasa cagar aing mah dengan ngagoler bae ya kieu goler dijakeun tapi terus baik korasek tetap menyana kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kakeresekan aya keneh bae sakit eta jurig dikeun penting can balik keneh bae
datang ka jam 4 di deuleu ku nyana. Masya Allah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu. Jadi lempang lah ucing ya korose katuh. Goblok aing katipu ku ucing. Emang nu borangan mah kos kitu. Ya ulah borangan nu mantak ge biasa bae. Coba lamun keur penting di deuleu mah ucing atuh kan berani. Ye. Lamun nu beranian, mah nu beranian. Geus bal katipu ku jurig. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran. Dah, pocongan. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dah. Sia aing sieun aing pocongan. Dah, tampiling sak wae barang set eueuh ieu pocong beneran. Kagak ada perknya ada di dinya. Adimis على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم